Sampurasun pamirsa, patepang deui sareng simkuring Sarasa Fitri di acara Kilas Warta nu nyajikeun informasi aktual jeung faktual. Presiden Joko Widodo nitenan palaksanaan vaksinasi ribuan siswa anu diayakeun ku Kadin Kota Bogor jeung Kodam 3 Siliwangi di Kebon Raya Bogor. Palaksanaan vaksinasi ieu dilaksanakeun pikeun ngagancankeun pangajaran tatap muka. Aya leuwih 1.500 siswa Kota Bogor anu ilubiung dina vaksinasi COVID-19. Palaksanaan vaksinasi ieu dilaksanakeun pikeun ngagancankeun pangajaran tatap muka di Jawa Barat. Nurutkeun Pangdam 3 Siliwangi, Maijen Agus Subianto, palaksanaan vaksinasi ieu nargetkeun leuwih 13.000 siswa sa-Jawa Barat jeung Banten. Dipiharep palaksanaan vaksinasi ieu enggal tiasa ngabentuk herd immunity sareng proses pangajaran tatap muka tiasa langsung dilaksanakeun. Kalau ada kekurangan vaksin, segera sampaikan ke gubernur atau langsung ke menteri sehingga semuanya bisa segera cepat rampung, cepat selesai vaksinasinya. Pamirsa, sakitu bae warta anu tiasa didugikeun dinten ieu. Abi Sarasa Fitri, permios undur diri.